Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Esa Hilma, mahasiswa PPG dalam Jabatan Bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan Hiji tahun 2020 hiji. Dina danget ieu simkuring baris midangkeun video praktek pengajaran lawungan kadua materi sisindiran di SMA Negeri Hiji Sukaresmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing, wilujeng patepang dina pengajaran bahasa Sunda. Sareng Ibu, danget ayeuna satu acan pengajaran. Mangga KM pama dipimpin heula ngadoa. Mohon Ibu. Saya gak. Satu acan di kawitan diajar, hayu urang ngadoa dina mana sewang-sewangan. Ngadoa di kawitan. Rengsek. Sanggakeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kelas 11 IPS Darama? Alhamdulillah. Ayeuna hayang ditingali heula kolong meja sareng kolong korsina. Tingali aya rentah ataupun henteu. Upami aya rentah, mangga dipijeun kana wadah rentah anu aya di luar kelas. Ku Ibu urang absen heula Alif, Ramanda, Dina, Fahmi. Oh, Fahmi teh udur. Tadi nyarios ka Ibu nga-WA. Fajar izin. Singkat. Alhamdulillah, 13 siswa hadir dengan ayeuna. Urang doakeun mugi anu teu damang, enggal damang. Izin aya kapriyogian mugi lancar kapriyogian. Hatur nuhun hidup katawisna tos taat kana protokol kesehatan, nganggo masker, oke ngajaga jarak. Ya, hatur nuhun ieu kelasna tos dikondisikeun per kelompok saluyu sareng anu didugikeun ku Ibu dina grup WA tadi. Satu acan kana pengajaran. Hayu urang maos heula bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha kabarna? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cik, saha anu masih emut pengajaran minggu kamari? Bahas tentang kesindiran. Yang dibahas teh nyata pengertian, jenis, besi, sareng struktur tina kesindiran. Iya, terus dinten ayeuna kompetensi dasarna menyusun dan menampilkan sisindiran secara lisan atau tulisan sesuai dengan konteks dan fungsi sosial. Indikatorna sok sanaos kadewapati di aya 2. Dinten ayeuna cepat hiji hideuk tiasa nyusun sisindiran. Boh paparikeun rarakitan wawangsala. Tujuanna ngaliwatan pengajaran konsep sentence. Jadi hideuk secara kelompok mungkin gawe dikasihkan kecap galeuh kecapan anu jadi purwakanti dina unggal sisindiran. Hideuk bisa nyusun sisindiran kalayan kreatif tur tanggung jawab. Nah, sih kudu diajar sisindiran. Ku diajar nulis sisindiran, urang bisa nyieun sisindiran anyar. Lain saukur ngamumule nu geus aya, lain saukur ngajaga nu geus aya, tapi urang bisa ngamumule dina tahap nyipta sisindiran sorangan. Anu kadua, hidup bisa nepikeun hal-hal anu bener kabatur. Ya, bisa paparikeun piwuruh atawa rarakitan piwuruh atawa wawangsalan piwuruh. Ya, kudu hadiah kabayang. Tadi kita dibuat urang. Kita ayeuna sanajan menulis urang nonton video heula.
kalimat aku gitu. Mun arek jalan di saat kudu mengko kata laga lamun hirup hayang sehat kudu getol olahraga. Mudik lebaran kaki saat eureun heula kata laga lamun urang hayang sehat kudu getol olahraga. Gabriel teh dipasihan kata si Gabriel. Iya. Cara aja dikalikan ku ibu. Naon atuh ditamtukeun mimiti nulis sindiran. Eusi teh rek naon? Rek sesere, rek piwuruk atau rek kreasi. Kudu ditamtukeun heula. Lanjut pas eusi kumaha? Cangkap. Ya, pas cangkap kekecapanana pas gitu disusun jadi kalimat sindiran. Tapi dia dicap gagal nulis sindiran seueur ieu mah ngan percontohan masalah ucing. Biasa cicing, kancing, nande mancing, cicing, mancing. Ieu nu sajabana seuneu. Tah. Ieu kegiatan inti dinten ayeuna. Sasana sama rencangan nyusun tilu sindiran. Ia kerja kelompok tapi nulis masing-masing. Nah, soalnya nilai hidup kayak nu benteng. Bentengan dengan anjing. Penulisan pecah. Balas. Utamina dina ke sareng huruf ageng huruf alif ya. Rasul. Yen tilu sindiran paparikan piwuruk rarapitan ciri khasi jeung wawangsalan jejerna bebas pek gunakeun kecap galeum anu geus disayadikeun. Sip, atur nuhun. Supaya hidup fresh ngerjakeunana calikna kana kursinya rade. Ya. Calikna kana kursinya rade. Alat tulisna di situ heula. Konsentrasi. Konsentrasi lawilan. Cik. Bum 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 cikung. Cik 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 bum. Ih, nah hararebat. Aduh, bisa dia yang ngalamin saja. Tas aya nama mangga di kawitan jaket otak. Sampurasun. Sampurasun. Rengse. Waktu 15 menit pantau wasep. Ayeuna urang lajeng kana presentasi kelompok. Mangga jeung kelompok opat ayo dipayun. Yang perang dulu ngomong kelompok opat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring saparapanca di kelompok 4 merepresentasikan hasil tulis sindiran. Kuring saparapanca ti kelompok 3 bari presentasi ngeunaan hasil sindiran anu satos wabri sedang merencangan pidamel. Anu kahiji nyaeta paparikan. Kaci beureuh muter-muter siga anu rek kacina kudu daek make masker meh jauh tina corona. Saya emprang sama kelompok dulu. Sateuna kadayana kuring saparapanca ti kelompok 2 baris presentasi hasil sindiran. Anu kadieu nyaeta wawangsalan. Jaman sok suka copot, tong erang munggu galing. Wangsalna maling. Salam balik. Sip, emprang sama kelompok 2. Mung sakitu sindiran ti simkuring atur nuhun. Simkuring saparapanca ti kelompok 1 bade ngapresentasikeun ngeunaan hasil nulis sindiran. Anu kahiji nyaeta paparikan piwuruk. Geus papajar main bola, aya semak minum jamu. Mun diajar di sakola sampai kurang menang ilmu. Ya, sip, saya emprang sama kelompok 1. Mung sakitu si sindiran ti
Jika tina wangun video posting kana YouTube. Kirim 5 minggu payun kana grup WA kelas kanggo presentasi. Dugi ka dieu. Kumaha pangajaran di tanah ayeuna? Alhamdulillah. Bosen resep atau rame? Rame. Lieur teu? Lieur cingcir ini ngemut berpikir ya. Saat tos ngemut, saat tos berpikir, aya gambaran tentang sesindiran? Pasti. Ya, alhamdulillah. Ku diajar sesindiran, hidup tos ngamumulai budaya Sunda. Tadi seueur ku ibu diperhatoskeun tinggal kelompok rata-rata ngajak kana sekolah diajar, ngajak kana ngajaga kesehatan, ya. Pas bawa hilap ya, jaga jarak, masker, ngumbah leuh, tambihan ngahindari kerumunan, ya. Dugi ka dieu pengajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana, kana keaktifanana hidup luar biasa, diskusina rame, presentatina sae. Mangga jangka bedana dikumpulkeun. Urang tutup ku alasan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mangga kalian dikumpulkeun heula, pas dikumpulkeun nembe dipimpin doa. Saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Di tengah gelap beberes ya, sareng ieu nyongkeun batasan kanggo dibersihkeun. Yuk, mangga. Mung sakitu anu kapihatur, nedasi hapunten bilih seueur kakirangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.